Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syurutus qasri sab'atun ari pirang-pirang syaratna qasar eta aya 7. Naon di antarana ayakuna safaruhu marhalataini. Hiji kudu lumakuna 2 pamondokan. Hartina lamun di jugjug, lamun di lempangan eta kena kana 2 wengi. Lamun jalan kaki. Tuluy nu kadua wa ayakuna mubahan. Kudu aya lumakuna eta anu diwenangkeun, hartina anu dimenangkeun, lain arek maksiat, lain arek nyieun kagorengan, lain arek nipu batur, tetapi anu diwenangkeun komo anu ibadah mah seperti manjangkeun silaturahmi, nyaba kanu jadi dulur, ningali ka sepuh, ngalongok sepuh, ta eta mah diwenangkeun, bahkan diwajibkeun, ta eta mah kacidahadena, maka eta mah kengeng. Ulah soteh anu seja maksiat, anu seja nyieun kagorengan. Tuluy nu katilu wal ilmu bizawazil qasri. Nu katilu nyaho kana wenangna qasar. Menangna qasar teh nyaho seperti lumakuna 2 pamondokan, atanapi lamun jauhna teh mah sekitar 82 kilo. Jauhna lamun di jugjug teh mah eta diwenangkeun jeung rek nyieun kaalusan, lain kagorengan. Wa niatul qasri indal ikhrami. Jeung kaopat nyaeta niat qasar dina takbiratul ikhram. Jadi dina nalika urang ngangkatkeun panangan dina salat, dina takbiratul ikhram niatan qasar. Seperti naon? Seperti jama takdim atawa jama takhir. Jeung salajengna wa yakuna salata rubaiyatun. Jeung kalima nyaeta kudu aya salat anu bangsa 4 rakaat. Hartina anu bisa dikosor teh anu 4 rakaat jadi 2 rakaat. Seperti subuh mah 2 rakaat, maka teu tiasa dikirangan tetep 2 rakaat. Wadawamu safari. Jeung kagenep nyaeta langgeng lumakuna ila tamamiha nepi ka sampurna salatna. Jadi langgeng lumakuna aya waktu teh mah, tetapi urang niatna qasar, berarti kudu niatan qasar. Jadi waktu arek jama takhir, berarti lamun salat zuhur teh mah diniatan kewe ngosoran dihijikeun jeung waktu asar, atawa sabalikna arek di jama takdim yeuh salat asar arek ditarik kana lohor sehingga aya waktu dur asar ge da urang geus salat ngosoran, jadi teu kedah netepan deui asar da geus tadi dikosor dihijikeun. Sareng salajengna wala yaktadiya bimutimin. Jeung katujuh ulah ngamakmum kanu salat sampurna pijujin dina sajuj min salatihi tina salatna. Hartina lamun jalma anu arek ngajama, lamun jalma anu salat arek dikosor, maka teu tiasa ngamakmum kanu salat sampurna. Jadi ulah berjamaah jeung anu salat sampurna mah berarti kedah ngadegkeun nyalira, atawa berjamaahna anu sami-sami ngosoran, sami-sami ngajama, ta eta mah tiasa berjamaah. Jadi lamun di mana-mana urang niat ngosoran, urang teu kudu ngamakmum kanu salat sampurna, tetapi ngadegkeun nyalira. Tetapi lamun urang rombongan mah urang ngadegkeun deui nyalira. Wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.